Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin wal muslimat, dulur-dulur sadayana, mudah-mudahan orang sadayana selalu aya dina rahmat ridwana Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina sonten dinten Rabu ayeuna naraskeun ngaos kitab Safinatun Najah ngeunaan ilmu fikih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala maparinan pemahaman ka urang sadayana, maparinan ilmu anu manfaat, ilmu anu nyalametkeun dunia dugikeun ka akhirat, amin ya rabbal alamin. Jalaran ayeuna nembe dugi kana pasal pembatalan wudu atanapi perkara anu ngabatalkeun kana wudu. Terkadang aya sababaraha jalmi anu teu acan terang kana perkara anu ngabatalkeun kana wudu, sehingga gaduh anggapan yen barang tuang tiasa ngabatalkeun kana wudu, barang leueuh tiasa ngabatalkeun kana wudu, padahal eta sadayana teu ngabatalkeun kana wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Faslun, ari ieu eta hiji pasal nawaqidul wudu'i, ari pirang-pirang pembatalan wudu atanapi perkara anu ngabatalkeun kana wudu. Arba'atu asya'a, eta aya opat pirang-pirang perkara anu ngabatalkeun kana wudu, aya opat rupi. Al awalu, ari anu kahijina al khariju, eta aya anu kaluar. Min ahadis sabilaini, tina salah sahiji palawangan anu dua. Min kubulin, tina kubul palawangan anu payun. Au duburin, atawa tina dubur. Rihun, tegesna angin. Au goirihi, atawa salianti angin. Illal maniya, kecuali cai mani. Jadi pambatalan wudu anu kahiji nyaeta ayana perkara anu kaluar tina salah siji palawangan anu dua, biasana angin atawa salianti angin, kecuali cai mani. Contoh anu golib, bila mana orang hitut maka batal wudu, bila mana orang kiing ngising maka batal wudu, kecuali anu kaluarna cai mani maka teu batal wudu ngan wajib adus, sabab cai mani mah suci di hukumanana. Perkara anu kaluar tina kubul urang eta teh tiasa kana tilu perkara. Hiji, cai kiih tanapi cai papang najis, batal wudu. Dua, cai madhi, nyata cai anu kaluar dina nalika urang nuju naek syahwat, maka najis hukumna. Anu katilu, cai wadi, cai anu kaluar sabadana urang capek ngangkat beban berat atanapi sabadana urang kaabotan ngising, maka sok kaluar cai wadi. Eta cai nu nomor cai nu tilu hukumna teh eta ngabatalkeun kana wudu, kecuali cai mani eta mah teh ngabatalkeun kana wudu. Jadi cai ki'i, cai wadi, cai madhi bila mana kaluar tina kubul urang maka eta ngabatalkeun kana wudu. Oke, hukumna najis maka kedah disucikeun. Asani, ari anu kaduana anu ngabatalkeun kana wudu teh zawalul aqli, eta leungitna akal, leungit akal. Binaumin, ku sabab sare, au goirihi, atawa salianti sare. Tanu nomor kadua leungit akal, teu sadar, pingsan, batal wudu. Sare batal wudu. Terus mabok batal wudu, sehingga leungit akalna, gelo batal wudu. Sakalor batal wudu. Supaya perkara anu ngaleungitkeun kana akal eta ngabatalkeun kana wudu. Illa nauma qaidin, kecuali sarena jalma anu diuk. Mumakinin, anu netepkeun mak adahu kana pangdiukanana eta jalma minal ardi tina bumi. Anu diuk oge diukna teh tumetep si biritna teh kana pangdiukanana ya. Jadi teu ngangkong si biritna teh ta eta mah
teu batal wudu. Jalma nu sarena bari diuk anu tumetep dina pangdiukanana kana bumi mah teu batal wudu. Asali suari nu katiluna nu ngabatalkeun kana wudu teh iltiqau basyaratai rajulin eta pantelna dua kulit lalaki wa mraatin jeung awewe. Kabiro ini anu pada gede dua nana tegesna balik dua nana ajanabi ya ini tur anu dengan dua nana dina lain kata lain mahram min ghairi hailin tinan teu ayana hahalang. Tanu nomor katiluna pantel kulit dua kulitnya sanes pantel waos sanes pantel kuku sanes pantel buuk tapi pantel kulit antara lalaki jeung awewe anu geus balik dua nana tur lain mahram ari lain mahram teh nyata jalma anu meunang dikawin ku urang kalawan teu nganggo hahalang maka batal wuduna. Ai kitu kolot jeung anak eta mahram maka teu batal wuduna. Nini jeung incu nya ninina awewe nini mah awewe nya incuna lalaki pantel kulit teu batal sabab eta mah mahram disebutna. Tari nu lain mahram anu meunang dikawin ku urang. Ar-rabi'u ari nu kaopatna cenah nu ngabatalkeun kana wudu masuk kubulal adami masuk kubulil adami eta nyabak kubul anak Adam ari anak Adam teh jelema nyabak kubul anak Adam palawangan payun au halaqati duburihi atawa nyabak bubuleudna dubur anak Adam tempat kaluarna tai dicabak. Kunaon dicabakna teh bibatnir rohati ku dampal leungeun. Nah, ku dampal panangan au butunil asabi'i atawa ku beteungna ramo-ramona leungeun tah. Nyabak kubul anak Adam rek nu sorangan rek nu batur rek nu budak gede nu budak leutik nyabak bubuleudna dubur anak Adam merek anu mahram merek nu lain mahram tetep ku dampal leungeun atawa ku jeroanana ramo-ramona leungeun maka ngabatalkeun kana wudu. Matak lamun ibu-ibu geus wudu terus ngombehan budakna heug ayeuna ku jeroanana dampal leungeun atau ramo-ramona maka batal wuduna kecuali make sarung tangan karet atawa ku tonggong dampal leungeun eta mah teu batal. Sakitu panginten perkara nu ngabatalkeun kana wudu. Nu kahiji aya nu kaluar tina salah siji palawangan anu dua tina kubul atawa dubur biasana angin atawa selain ti angin kecuali cai mani. Nu kadua leungit akal kasadaran. Nu katiluna pantel kulit laki jeung awewe kalawan teu aya halang anu gede duanana eta awewe teh jeung lain mahram. Kaopatna nyabak kubul anak Adam rek nu sorangan anu batur atawa bubuleudna dubur tempat kaluarna tai teh ku dampal panangan atawa ku dampak ku jeroanana ku beteungna ramo-ramo eta panangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.